Naon lagi neruk. Naon atuh? Cerik Rahwana cenah. Aduh eta tah. The crying of Rahwana. Rahwana teh ceurik. Naon dicerikan ku Rahwana? Situasi zaman ajeuna. Naon nya Rahwana. Rahwana siruk-ruk we geus arah tere. Lah sebenarnya siruk Dewi Sinta ada geuleuh. Waktu naroskeun Rahwana zaman kabung bulengan ku sate euy. Lain ladi da sate. Anu geulis teh demi mor. Anu teh nyahoeun mah Rahwana kabung bulengan ku demi mor. Tah, tapi Rahwana teh gaduh putra kan. Rahwana teh gaduh putra anu kahiji nang. Anu ka mana wae mah jeung nang aya wayang hiji nang. Tah, jadi inget ke babaturan ya Kak. Si Nang teh di Panan Wangi. Maneh cendak ada Kang Ibing sabit hayang ngeritik tarangan dan telepon dengan bati gemes we. Kunaon mah teran telepon? Teu gaduh teleponna. Ai sia Nang atuh ka mana wae maneh mah. Kamari teh Kang Ibing abdi gaduh Cakrawa cenah ieu lah. Tanya we mah jadi lanceuk dikirimkeun anas ato hayam kate euy. Maneh mah teu bisa ngabedakeun Cakrawa jeung hayam kate. Kamari na urang barikan gas atuh kitu mah aing ngirim piranha bere we kurang mujair. Nuhun-nuhunan. Mana laguna neng atuh siap? Cirik Rahwana. Aduh ieu mah euy. Song of the Crying of Rahwana and namanya Bang Bara Kang Ubun. Kang Ubun teh. Kang Abdi we. Si Jalan Gamelan. Jadi baik. Da urang ngaran di Imah asli mah Ubun. Di Bogor. Kayak acan suling ngaran we. Ngaran Ubun. Penun dari Bojo Batur. Oke, sancan Rahwana teh cirikna teh ku hesen yang rupaka. Tapi ka cirik Rahwana teh. Catatanana eueuh. Ya mah. Cirik Rahwana diteraskeun kana Bang Bara. Bagan dari anu bojoan Kadia sakedeng gewat akan rek mere pepering aduh geus pepering gerasa makin Sahemnya akan dinasti Kakang Ubun ku Barca. Nyangakeun Ubun Bang Bara orang semprot.
bisa bisa biar jangan bulan musik kehangan dahar aduh geus kebayang ya mungkin ngasih ngitkeun kembang karempekan dengan daunan kata Akang mau bun ngadengen lagu ieu jobre beungeut ilaing. Hate ngarak kacak, leungeun ngarak gamang kana katepel. Asa ningali Bang Baranya. Cek aing si Ubun bangsana ku aing dicepret. Maneh nyeun lagu ieu teh urang ge apa? Dina suasana romantis. Maneh teh nyaritakeun yen maneh sorangan teh hiji Bang Bara. Keur wangieung katalimbang neangan kembang. Tapi urang barang nempo eta kembang rek dieunteupan Bang Bara. Dicepret. Dugi ke eta Bang Bara musak. Kumargi naon? Salah ku papanting. Ridho. Ai Bang Bara wangieung cek tina hati rasakeun sia dibaygon. Aing mah teu meulian sia Bun. Eta mah tina jero hatena murni. Tapi katang Bun, da urang mah hirup sakarar Bang Bara, bener teu Bun? Da urang maneh mah da sebenarnya teu disapertikeun geus pas pisan kos Bang Bara. Sok kumaneh reret. Potret maneh hijikeun jeung gambar Bang Bara, Gusti meuni sami pisan. Tadi. Tapi ieu seuri di dieu mendingan teh. Eta ni polos teh seuri teh. Polos. Teh si Ubun datang ka itu kapayan. Ah, Bun da kina urang teh lewati heureuy bener da naon deui atuh. Bayang teu. Heureuy atuh. Urang geus didedatkeun teh jeung Nya atuh da aslina mah lain Bang Bara. Ubun jauh pisan. Aduh urang hampura. Manya maneh disapertikeun jeung Bara. Urang ge nya maneh mah lege. Jauh pisan kudu disapertikeun Bang Bara. Maneh nu sakitu jigal lelegena Bang Bung Canar. Alah hirup teh geuna hampura Bun euy. Da kumaha atuh. Urang mah sakara ngabarkeun kanyataan. Ya Bun deudeu datangan geus lila Bun sono akang teh yang papanggih jeung ilaing teh euy. Geus lila. Tapi geuning maneh daredehkeun nih urang minta bantuan teh aduh. Ampun da urang maneh geus jeneng atuh. Ni imah geus juga istana maneh teh. Pira koe ku aing teu dipek-prek. Ah bohong katang eta pun adi tidak mas asuhan Ubun teh. Deudeuh. Lacan mangi eta nu disebutkeun ti Arga Soka anu tadi teh. Satria teh eta. Satria teh Arga Soka teh. Tapi urang kajian Rahwana diteureuy maneh Arga Soka. Empa Satria kos maneh urang geus gemes. Rasakeun pembalakan si Pitung. Naon aya Satria jeung si Pitung segala. Asa teh pugu. Satria jalur ka hiji jeung si Pitung.
Aduh Gusti ngeunah seuri. Para mitra, heureuy we simkuring sapara kanca di aya Kang Gangan, Kang Acil, aya Kang Uku, aya saya teh Kang Lili, Kang Mamat, sadayana cenah Neng Fitri, atuh di dieu aya Neng Rina, kirim-kirim cenah hayang ngintun-ngintun. Tah ka Kang Nano S, Ka Mama Eis, ka Mamah Eis Kom, Ka Mama Yeti di Margahayu. Kumaria, Yati di Margahayu, kasadayana we. Mama Nenden di ujung Bru. Tah kang Mamah Nenen cenah di ujung kulon. Di alun-alun di Sa tukang surabi nu handap ka kalapa. Tah Wilujeng aden meuli tarang ngirim cenah. Hah? Keur mah tukang surabi ngos. Mah tukang surabi tapi si mangatna ngagedur. Mam atas 32 tahun di Jalan Surabi cenah. Cinceng ngos di Kang. Alhamdulillah terus ka peser baby band. Nya nuhun atuh da siring-siring majeng we lah. Sanu terang ka payung Surabi tiasa diekspor. Ih, dipesan ke sanu terang Amerika mesen Surabi nu legana 2 km. Teh kumaha nyeuna. Oncom ge gede 5.000 truk mah. Aya we jelema ke anjing aya berita cenah kamari aya 2 anu paeh katingang Surabi. Baiklah kemana we ngomong malah tibatan politik melieur nyaritakeun Surabi we. Aduh, danya teu ingat tuh. Resep punya jangan jelema tukang wadul ngarariung ngobrolnya. Kamari mah akang ieu cenah nyetiran mobil di nagreg. Mogok jeep. Pusing angkatnya ku sabeula. Aduh. Aya nu saurang deui mung ele. Da eta mah duka keprok cenah jelema. Leres Kang, aya sugan teh ngeprokan akang. Aya red dipengkar abdi keur mangul truk. Nah, sia deui teh. Asa kawin-wina teuing. Kawin-wina. Ini Kang aya aki-aki nu kayak enggak puji kuindung teh kumaha. Jago pencata nih. Aduh, eta mah aki-aki mah takeun nyaman aki keur ngora cenah dirampok. Musuh nu ti habek ku aki. Nu ti kenca disikat. Nu ti tukang disiku barang nyiku ngageduk kana janela nya leungeunna geduk ai parengkel. Eta kunaon cara panangan ki? Lainna naon aki terus kana kuda. Hes. Mung gengsi. Gengsi ada aki kainceuna ge. Aki mah kana kuda. Hes. Padahal kokorna nyeri parengkel. Naon deui atuh. Nya sudah. Urang teh sanes da kitu we. Nya urang teh duh. Da urang mah kali keur budaknya sok inget, sok dicaritakeun nyaman baheula pun aya butanya gede, kaciptanya mun buta main bal. Di Hanggulna teh di Banyuwangi hiji, di ujung kulon hiji, aduh, bal digeblugkeun di Semarang. Ari aut teh perenceng ka Laut Jawa. Di wasit di mana Kang? Wasit di Salo dreg-dreg ka itu, dreg-dreg ka dieu. Teuing atuh euy. Dalam urang di Jangkrik masih aku buta nya tewakan wah Jantur tadi jantur kerawak caci tah menang bagejin aing cenah. Ieu pala masih ubun ka tewak cek anak buta Pak aya tiriling aya tiriling aduh ai urang ka tewaknya Itu lain urang ge ka tewak euy ku anak buta tah ieu cenah Jangkrik kalung ya abuskeun cenah bere bikang hiji atau aing ngeciker aing tinggal teh Jangkrikna cek buta teh asa wau oh ieu teh nu cebat Jangkrik Usman Cik Usman tewak ngan ker ieu mah teh daek diadu cenah ieu mesti jadi simut anaknya. jadi simut ayeuna ge aduh Usman jeung gara-gara teu ilaing teh euy kumaha para pendengar lain teh sono meureunnan da urang teh sagala ge ka wates ku waktu simkuring lagu engketanya Gunung Guntur ta eta tuh kasadayana atuh dalingding asih diteraskeun kana Gunung Guntur nyangakeun kasadayana Kang Ibing di Radio Mara Bandung. Yo dalingding asih ya. Nyangakeun ya lagu Kang Ubun. Ubun deui.
kasadayana sanes simkuring teu sono sunduk waktu ninggang sirah nitih wanci mustari kasadayana ge panginten urang teu sono keneh tapi kumaha permios kasadayana langkung saur bahe carek teu hilap nyuntun dihapunten cek paribasa teh mah kini-kini jadi supir nini los kapipir sorana kantun harius hawar-hawar ngajauhan tetep kekalir gugupai timbung deui ngupai deui permios kasadayana pileuleyan jejer useup paturai keur nyedeui Kang Ibing, Kang Acil, Kang Gangan, Kang Rukruk, Kang Mamat, oge Kang Lili, si Lili. Nunkeun diapunten kasadayana. Insyaallah urang tepang minggu payung dina waktos anu sami. Bicara